lari make Pak Haji nyetrit calanana larina bebas karena jantung jadi sehat karena yang tengah di papatahan ku awewe ngagok yang di jalannya jantung sia sehat jantung aing deg-degan geus jamanna teh awewe leungit KR beheung maka tutup hanap dan serep ngejeplak orat eta teh ibu lain seuri saya teh mikir nunung tati dengekeun mah diangkat jelema dinasehatan ku ulama ku kiai lain nurut malik ngamusuhan ka kiai loba nu kitu dielingan dinasehatan lain nurut malik ngalawan maaf ulah di luar imah di jero imah ibu jeung bapak mapakahan anak ayeuna mantak nyeri hate ngadeg salat deh bapak ngadeg urang baheula aham cicing budak baheula nama tiba alik kolot nu sieun ku anak bapak nate hem aham budak na molotot naon pak naon cuk bapak na teu jang riweuh ayeuna mah loba kolot sieun ku an ka pak ya Allahul haya'a minan nisa'i Allah ngangkat sifat isin awewe geus teu aya ka isin awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina pajarkeun teh model gaul nyian erok teu diukur makena paluhur dah hayang katempo yang ketemu kenal pot racing Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Thumma urija ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a
yarfa'ullahul barakah minal ardi wa yarfa'ullahur rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahul adla minal hukami wa yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Sadajana punten supaya ieu lokasi nu payun di areusian geura. Nah sapa jauh-jauh ieu teh jeung nu hadir ya. Nu teu kabagian calik ka dieu ka payun ka dieu. Yang hareupan tihang we gitu ya. Sing haracung ya tihang kamera jeung tihang YouTuber. Dibayun ni dia. Yang hareupan budak asa ceramah di PAUD ente itu. Coba kadari bapak-bapak atuh saha ka dieu teh. Nah jadi merangkap jadi panitia ente itu. Soknya jangan nu halaladir lah di dia, nu penting eta nu halaladir. Nah gitu Pak, tuh masih kaya seueur di pengker kawatos katebihan teuing. Nah kameramen di sisi we, kameramen mah di sisi. Nah gitu rada maju kadi. Yang halangan. Tadi itu sok nu nyaranak bangku diseret jeung bangkuna bae. Manu dipayun rada ka sisi atuh karunya batur kahalangan Kang. Di sisi tadi gigir tadi awas ngajungkel. Nah nyaman di dinya. Tapi guyu berawas ya alhamdulillah. Yang oh itu Pak Wabub sanes Pak Sumping Kang Damang. Alhamdulillah 2 kali kuring pangi. Alhamdulillah ya bapak orang aya datang. Alhamdulillah bunga orang dia ya. Siapa Bapak? Masya Allah. CS na kemana ya tuh ngikut ya jaga baya. Jaga baya di mana? Masya Allah. Dos tartib dos. Ya. Nah, gitu. Ibu katingali ka dia teh. Ente atuh sia ka dia. Kira kok aing guru kadinya. Kalangan pagar bongkaran gula. Mengatur waktu penata acara nugusim kuring di hormat bilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadayana nusami namfahatir di haflah mubarakah nu sangat dimuliakeun tur diutamakeun.
kunaon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakan, diutamakan, dispesialkan. Maaf, urang moal apal Islam jeung eusina, urang moal kenal ka Allah jeung ka Rasulna, urang moal apal kana hikmah Isra Mi'raj, moal apal kana faidah silaturahmi, moal apal kana faidah talab ilmu. Lamun teu aya syariat anu nyampaikeun Islam jeung eusina ka urang langsung lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid, hakikat hidayah taufik ti Allah anu tos nanjepkeun cahaya iman jeung kaislaman dina hati urang. Hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Islam sampai di Mekah ka lemur urang ka kampung naon teh Cibujangga. Alhamdulillah. Hakikat hidayah taufik dari Allah, hakikat perjuangan besar Rasulullah, tapi wasilah sababiyah urang apal Islam jeung eusina termasuk ibadah-ibadahna lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid, melalui majelis taklim, melalui pesantren-pesantren, melalui pengajian-pengajian. Leres teu? Berarti aya jasa guru-guru urang ieu teh, jasa para ulama, para kiai, para asatid. Bahkan ayo urang males jasa guru urang, mere dunia teu mampu ka para ulama, para kiai, atuh mere doa anu bagus-bagus. Urang doakeun ieu para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru anu sadayana sini panjangkeun yuswana, tambi sehat wal afiat, tambi barokah ilmuna, tambi milik rizkina, tambi istrina. Itu nini geus calanga prek amin teh jadi kunaon eta. Ini asa kagok ningalina. Ieu lalaki satuju? Satuju lalaki. Ibu-ibu setuju? Pasti. Dan doa anu terakhir lawaka, daripada kuring turun ceramah dicekek nini cari selamat. Nu penting doakan para ulama, para kiai panjang yuswa, sehat wal afiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaberinan turunan anu saroleh tur salihah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jujur da cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Leres teu? Jujur cek nafsu mending diimah. Naon sababna Asep? Cek ulama ahli sufi, setiap detikna dina hate urang aya nu ngendalikeun dua pemimpin, dua presiden. Hiji anu disebut Raisuddin, pemimpin agama anu dikendalikeun ku iman jeung rasa cinta kana agama. Nu kadua aya nu disebut Raisun nafsi, pemimpin hawa nafsu. Hati-hati, sabab didinya kadang-kadang setan milu ngendalikeun. Setiap saat setan ngendalikeun kana paniatan alus urang, nu tadina rek niat alus jadi henteu teu dipigawe. Ieu pinterna setan. Jujur cek nafsu mandeng diimah. Tadi ke perang heula diimah memeh ini terajaban antara iman jeung nafsu. Cek iman tuh anu rajaban, hayo berangkat. Nafsu ngahalangan, ulah capek kerak balik digawe, mending reureuh diimah. Iman ngajawab deui keun bae capek oge, maksakeun rek berangkat rajaban, cenah capek, bari rajaban, bari reureuh. Kata katingali ya wajah-wajah capek, lobana wajah kalaparan, itu tinggal dua kiceupna gitu. Capek, tapi iman anu menang. Alhamdulillah. Cek iman rek berangkat tetap ngaji ek rajaban. Cek nafsu ulah jang naon rajaban. Tuh sinetron rame. Ngabibita eta nafsu. Cek iman keun bae sinetron mah teu katingali ayeuna ge, isukan ge aya deui, panggih deui. Tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing panggih. Leres teu? Urang teh kajongjonan hirup di alam dunia, tapi kau poho karena kewajiban ke Allah, poho karena kehidupan akhirat anu abadi.
ngudag-ngudag kesenangan nikmat dunia anu bakal ditinggalkan, sehingga kesenangan akhirat abadi ngarana bebekalanana teu diperhatikan sama sekali. Loba kajongjonan teh hirup di alam dunia. Orang teh genah-genah teh di dunia naikkan mobil made in Jepang, tapi kapoho karena kendaraan made in DKM. Naon katil eta kendaraan made in DKM katil sok dipopohokeun, sadar ece Kang dina hiji waktu bakal naik eta katil seperti bener kita Asep, bener damal salilana di alam dunia leres urang mah hakikat tadi Allah bakal wih deui ka Gusti syariatna urang bijil tina liang kela bijil tina liang ongko salah tapi bener eta atuh sadar engke ge balik deui asup kana da urang mah hirup teh jauh ti Utina loba jelema ngudag-udag dunia kasengan dunia tapi kapoh ka Allah kapoh ka Rasulullah sehoreng syariatna ngabelaan innalillahi disangka urang dia makana pantes urang mah ka mana-mana mamawa dan dina awak urang loba jumlah dodohir 8 liang 2 liang soca, 2 liang pengambung jadi 4, 2 liang cepil jadi genep, hiji liang baham jadi 7, nuka 8 jengga 8 tidak berani menampakkan diri. Ajroil datang nyabut nyawa orang asup deui kana. Jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju pernah sekali liang tetap hidup. Terus deklarasi sekalian memperkaya Pak Wabuk orang dia rek nyin partai anyar partai liang disusah nyolok tinggal cos bahkan bapak-bapak balik rajaban ke penting di imah rek neangan ulah ngeres ini atuh inya aku salah ke ecil balik rajaban di imang ke petek neangan naik karena kenteng neangan liang naon pantau itu nini kunaon ngeras pikiran anak liang pantau para liang para hadirin bo nah itu balik-balik rajaban menang-menang liang atuh. Jujur cek nafsu mah mending di imah leres deh. Jujur cek nafsu mending nonton TV tapi iman maksa sieun teu panggih deui jeung rajaban tahun hareup makana berangkat rajaban alhamdulillah jadi iman anu meunang nafsu ngahalangan deui ulah rajaban cicing di imah kalapar-lapar di imah mah lapar tinggal ke dapur iman ngajawab tong sieun tetap ini terajaban sabab urang ngadenge panitia ngejo aya masak aya bi jengkol ngorak aya alhamdulillah nafsu ngahalangan deui ulah rajaban cicing di imah tunduh rajaban mah mending cicing di imah mah tunduh tinggal sare dugsek eueuh nu ngaganggu ceuk iman ngajawab keun bae tunduh oge tetep berangkat rajaban cenah tunduh di tempat rajaban sare sabab aya kiai ngajelaskeun sarena jelema nu ngaji tetap menang ganjaran lantak saya eta mah di pengajian sare bae timiti acara tapi tutup doa tetap urang ulah suudon husnudon lamun di tempat kiai anu sare husnudon berarti eta jelema niatna 2 ti imah hiji niat tolab ilmu nu kadua niat ngapalkeun sare di pengajian mah tereh hafal bahkan kuring meresep lamun kuring ceramah nu hadir sadayana sarare berarti kuring balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare eta nu penting bahaya panitia sare pernah trauma balik rajaban aing teu babawaan
Satu panitiana sare Kang Ustad iya nya panitiana jas biru leres ulah kemana-mana cicing di dia ame teh seneangan sok akang salima sare bae di dinya ame gampang ngahudangkeun trauma balik di mana-mana teu moal berkat teh timbul fitnah pamajikan jadi mitnah kada kuring lengo penting-penting balik cek pamajikan jalan-jalannya jalan-jalan rajaban neng rajaban ini itu mah berkat panitiana molor kurang kumaha kuring ngajelaskeun tak di hari tak jadi peringatan daripada balik ceramah capek teu mau berkat datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus entah siap ayah ayah rada ragu kana hate ayah ayah alhamdulillah mobilnya belah ditunya awas ulah salah asup pernah kejadian berkat aing asup kana mobil lurah da ngarendeng parkirna supir aing sare supir lurah nu bentak di panitia teh nyaho mobil mubalik kardus 15 diasup kana mobil lurah sambutan paling ge 30 menit aing 2 jam lengoh teu babawaan kapok deui wae geus asup ka jalan tol kalah lurah nelpon Assalamualaikum bah posisi di mana tos lebat di jalan tol Pak Lurah aya naon ieu bingung abdi teh bingung kunaon na mobil aya kardus berkat 5 nu pangersa panginten lain nu Pak Lurah di pangersa aya teh abah na mobil daya naon ya salah cek abdi panitia baca heula lurah kardusna aya merekan teu entos dibaca naon mubalik nu aing lurah kunon asupkan mobil sia ini salah panitia kumaha tuh bah kumaha geus gawe lurah jang bawa balik kuring ngaliwatan pasar mungkus aing jeruk sadus bisi katanyaan ku pamajikan awas ulah ngarampok berkat kiai deui lurah di harita jadi CS alhamdulillah daerah rawa jadi bager mah asal tiap karawa cikijing hadir wae alhamdulillah bager eta lurah digantian aing ibarat keripik sukro da pabriknya belah dia antu sukro aing nepi ka 5 karung da 5 kardus manu aing dihakan jadi CS alhamdulillah anu Pak Wabub mobilna ngareneng teh aya tuhnya aduh ngahaja geus niat Wabub Majalengka geus niat ngarampok berkat aing bejakeun ka si jaga baya gua alhamdulillah Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah jadi nu meunang teh iman jeung rasa cinta kana agama alhamdulillah doakeun para ulama para kiai guru urang sarana sing sehat panjang yuswa amin bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri alhamdulillah kersana Pak Wabub tiasa hadir Pak Lurah mana Pak Lurah na aya mana Pak Lurah na oh aya alhamdulillah Pak Camat wah tiasa hadir alhamdulillah Pak Camat tiasa hadir kamari di Maja tah Pak Camat teh si Jakinya abdi jeung Jaki eta waktu di mana waktu di Pemda kene tesranya awabu di zaman Bututi kene baheula bupatina teh Bututi terus kadina Pak ya Trisno nu kamari teh karena alhamdulillah ngan zaman Pak Wabu baheuna can nganjang-nganjang aing ka Pemda oh gitu aku terima cintamu alhamdulillah baheula zaman Bututi Trisno Pak Karna alhamdulillah
Ramadan bahkan baheula nuzulul Quran tapi buka puasa di jalan da ini lohor macet deh lap ngapan beres taraweh langsung tabligh akbar zaman Pak Trisno Pak Karna kapungkur alhamdulillah geus asa jeung dulur jeung Majalengka seueur wargi sing berkah Majalengka amin ya Allah ya Rabbal doangkeun Pak Wabu Pak Camat oge Pak Kades Pak Lurah sing saroleh sing amanah amin ya Allah ya Rabbal Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keluarga besar, masyarakat kampung Cibujangga. Jujur ya acara mual terlaksana tanpa melewati proses. Leres teh. Non prosesna aya perjuangan aya pengorbanan. Non perjuangan anak tos lami pangersa ketua panitia ngahubungi simkuring ke satahun ya nyirian tanggal. Tah Kang Ustaz. Gogodeg bae. Setahun bah nyirian ada kumaha da aing teh lain ojek online teu bisa ngadadak jeung kuringna sapanggung hiji saungi hiji entos lamun sarajab sabulan rajab sabulan 30 poe 30 panitiaeun sedengkeun aya nu rajaban hampir 2 provinsi Banten sareng Jawa Barat panitia ratusan tanggal kan 30 tah pangersa aya Sakban caterwah kosong keneh bade moal bade tampi langsung itu perjuangan tapi ka demo ka Cikampek 14 urang ngepung imah aing bingung aing maraban untung aing ke di luar daerah jadi salamet aing teu karampok sing haruleng santri we yang hareupan terus pangersa abdi menuju ke Bogor harita pengersa datang ke Cikampek itu perjuangan jauh di jujuk angkang geteang di samping perjuangan aya pengorbanan naon pengorbanan ya acara teh harta tenaga pikiran dikorbankan harta dikorbankan aya tenda aya panggung aya sound system aya kameramen maaf ieu teh lain nu panitia ieu teh nu batur sound system ieu nu batur leres teh geuning dipasang di dieu pan dibayar nganggo harta para jamaah para panitia leres lunas encan son lunas can son acan lunas bener sih atau ngabohong asli bener tuh harta dikorbankan jang mayar son jadi kanyahoan aing nu dikredit son kontan aing dianjung kenyahoan harta dikorbankan tenaga dikorbankan bapak-bapak ibu-ibu para santri para pemuda-pemudi milu korbankan tenaga ngabebenah ya tempat can ibu-ibu nu masak masya Allah tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan dak diduk ya panitia pikiran nana sieun sasa bubarok teu datang ya pangersa tangga WA-an wae sana minna teh pangersa tapi Ustad Ikin nya Ustad Ikin geus kering deui sieun aing teu datang tilu peka tukang kering WA Ikin bah ulah hilap tilu dinten deui Cibujangga nya teu panjang ngabales isu-isu kering Ikin deui wae pengersa mungkin sonten angkat tabu sabaraha jam baraha we bebas pusing Ustad Ikin digitukeun ceun aing teu datang Ustad kirimkeun serlok sabaraha jam 3 jam setengah beres salat asar nyiapkeun mobil rek naik suku sabelah kana mobil kering Ikin deui wae ih Ikin gangguin aku terus bah posisi di mana karak naik suku sabelah lagu suku aing kudu dipoto yang bukti biur berangkat begitu nyampe ka dieu bunga Kang Ikin sepu barok datang beban pikiran berkurang alhamdulillah langsung gup karaknya ho aing kepribadian Ikin ternyata resep nyium lalaki
ih anjir jadi korban pertama ulah gitu deh ya baikin aku geli tahu. Tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon nabi bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Naon eusina ieu bungkusan teh Asep? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim maka eta sami jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Alhamdulillah. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim ngariung sareng para ulama, para kiai, para asatid uihna kengeng ilmu, kengeng doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin ce amal amin amin pengajian hareupeun imah teu datang-datang amin amal bo aya nu kitu di kahalangan pager meureunna engkudu ka dieu deui wae bo aya nu hareupeun imah na majelis taklim keur ngaji teu datang-datang aya saha eta teh salaki ece oh itu luak liuk neangan salaki na meureunna punten sanes kanggo ibu-ibu bapak-bapak nu hese diajak ngaji ibu-ibu mau lah dibahas nu paling kompak di mana-mana ibu-ibu ieu nu susah ieu wong-wong lanang ibu-ibu paling rajin di mana-mana daya kacapek pengajian rutinan isuk-isuk ibu mah hadir belaan seusehan ditinggalkeun dan jeung mah balik ngaji bae aya nu kitu aya denge pepen bahkan anu nekat ibu-ibu mah ke pengajian mah moal seusehan nyeusuh kiai saya mah ieu hese ieu bapak-bapak tak kuring di Karawang ngayakeun syariah antara loba ngondang lalaki olok undangan sebarkan 100 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh mau 4 molor nu hiji batu kiri mematahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu kompak di mana-mana teu olok undangan ngan olok kenjo tekaop ngasongkeun kadaharan ih tenghitung menit detik lebis bolu karak diasongkeun sehat hilang dari peredaran makanya ulah aneh ibu-ibu mati apalik ngaji tas nang ada kelalin tuh panon maka kiai merhatikeun leungeun ngopepang ngatur sleting tas jeruk liwat tewah bebeskeun sleting cau dedetkeun sleting nepi ka piring panitia leungit ka bawah lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet bieu di lebet bumi Kang Ustad pigireun teu jauh-jauh cau jeruk anggur aya kieu bapak-bapak mah luak lieu eta teh modus neangan nu meleng batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku Ustad sok teu percaya kodok na kantong calanana pasti cau cau raja ngan lamun ngajar ngaji punten adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu ngajar ibu-ibu mah rocet ngobrol kiai mah kiai dihareup mere pelajaran fikih tentang ibadah nu dijuru milu ceramah ayo ngomong-ngomong tiung batur lamun bapak-bapak mah adem pengajian bapak-bapak mah
terame tegandeng teribut bapak-bapak mah sepi sunyi da malolor sabab bapak-bapak lamun asup ka majelis luak liuk nengan tihang jeung tembok jang naon jangan terus strategi naon nempelkan tonggong karena tembok lamun tonggong nempel karena tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tak damai jempling ibu-ibu hati memiti acara COD dibahas di majelis da beda tiung COD mah nyengsol bu tetap nu paling kompak rajin ngaji rutinan minggonan ibu sing istiqomah amin paranjang yuswa amin ya Allah ya Rabban hadirin hadirat rahimakumullah mudah-mudahan pengorbanan para panitia para jamaah baik harta tenaga ilmutan singjan dan amal ibadah soleh untung orang jadi umat Islam jadi umat Nabi Muhammad naon keuntungan orang umat Islam asep dibandingkan jeung kafir umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah paling mulia naon ciri keuntungan umat Islam diberi modal ku Allah hirup di dunia dua daya cek budak sekolah dua daya hiji aya disebut daya fikir kedua aya nu disebut daya zikir ari daya pikir naon asep akal aya daya zikir iman naon tujuan anak Allah mere modal ke umat Islam aya akal aya iman supaya umat Islam mampu ngabedakeun mana perkara biasa mana perkara luar mana kejadian anu biasa mana kejadian anu luar mana kejadian anu kudu ditarima heula ku akal mana kejadian anu kudu ditarima heula ku supaya teu salah ningali sababna loba jelema salah ningali tuh bener teh kalau dia omong rocet masalah kadaharan ibu-ibu mah ulah nyeun acara di jero acara coba supaya fokus ka dieu cek aing ge awewe mah nya jauh-jauh datang ka dieu balik teu mawa ilmu itu tega bagian ya mau lototan aing jadi ulah nyen kegiatan ngaji heula fokus pohon deui nepi ka mana tadi teh itu gara-gara si itu tadi tuh nggak bagi-bagi kue tah gitu hanya gitu bae guys supaya orang mampu ngabedakeun mana biasa mana nu luar sabab ayeuna loba sebagian kecil umat Islam nganggap nu biasa luar biasa nu luar biasa dianggap awewe dianggap embe dianggap awewe sabab ayeuna loba awewe jiga cek si itu tuh tadi nyari embe pan di luar sok katingali bujurna pingpingna bitisna leres dah loba awewe kitu ayeuna eta teh jelema awewe bu urang buktikan ayeuna aktifkeun dua daya ieu akal jeung iman ngan hiji-hiji heula kudu dites urang aktifkeun akal heula ayeuna punten ibu-ibu dites ya di Cikampek di Karawang aya sungai gede namina Citarum Saya Bubarok isuk-isuk ulin ka Citarum ditinggali di sisi sungai Citarum aya truk keur naikeun pasir sementara Citarum keur banjir bari luas sungaina panjang jero Asep Bubarok balik heula ka imah menang 5 menit Asep Bubarok balik deui ka Citarum kaget ningali eta truk tos nyebrang sungai ditinggalkeun 5 menit eta truk pindah tempat bisa ngaliwatan sungai anu sakitu luasna ibu-ibu heula biasa luar biasa sing kompak jawabna ayeuna bapak-bapak biasa luar biasa sing kompak
bapak-bapak siapa budak ay bapak siapa kemana bapak namanya jedog omon don omon sariawan ya ibu-ibu heula biasa luar biasa kompak bapak-bapak biasa luar biasa biasa nah makin luar biasa pan aya jembatan loading 30 otak jauh ke tower biasa luar biasa nah, mulai aktif aja nama aya kuotaan biasa naon sababna sering ningali di jalan raya aya jembatan sering di bawahna sungai truk bus mobil bisa lewat biasa luar biasa naon sababna aktif aja nama berarti nu ngajawab tadi luar biasa ngabayangkeun truk na renang eta mah ku akal bae ulah nyebut luar biasa akal jang ningali anu ayeuna iman urang tes iman ayeuna aktifkeun kota nasiapkeun deketan tower ame loba sinyal ulah loading deui bae ieu mah sejarah dulu Moses dikejar-kejar Raja Ramses apal Moses umat Islam nyebatna Nabiullah Musa alaihi salam Israel nyebutna Moses ketika Moses dikejar Raja Ramses apal Raja Ramses adina kejo Rames Firaun laknatullah alaih ketika Nabi Musa diundang Firaun kapojok Nabi Musa ke Lautan Merah lari ke depan Lautan Merah membentang luas rek nyalametkeun diri bingung kapal laut aya parahu aya Firaun jeung pasukan geus deukeut rek nyieun heula jembatan Nabi Musa bingung dan jelas harita can aya nu dagang semen ayeuna Nabi Musa muntang tulung ka Allah kumaha sara Allah idrib bi asaqal bahra pukul Lautan Merah dengan tongkatmu maka tongkat Nabi Musa digebukeun karena Lautan Merah prak brai belah jadi jalan membentang luas Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa cek akal luar akhirnya dihujah ibu-ibu heula naon sababna luar biasa jembatan sok teu naon ulah sieun salah engke diluruskeun jadi ilmu gitu nya teh jembatan kumaha ya teh jembatan jadi jalan itu kan eueuh jembatan jadi ngarang-ngarang namahan dipengker mukjizat belah naon nu belah si bener atuh kumplit ngajawabna belah ulah ngomong-ngomong belah hareupeun aing sok hayang balik oh jembatan belah lautna jadi paling dia ibu-ibu naon sababna luar biasa amalolor kabeh bapak-bapak naon sababna luar biasa kuari kolanda terus laut naon laut laut macai lain tarigu bis laut cai atuh pak dipengker naon sababna luar biasa nuluhur bapak-bapak naon sababna luar biasa camat molototan kita tadi naon sababna luar biasa mat mukjizat bengker pak mukjizat kadang teh hareup ieu meureun nu ngajawab mukjizat Allah itulah iman yang bicara
Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa, luar biasa. Cek akal luar biasa, dihujah naon sababna luar biasa, iman naik. Subhanallah, itu mukjizat Allah. Subhanallah, itu izin Allah. Subhanallah, itu kudrah iradah Allah. Subhanallah, eta kahoyong Gusti Allah, kekuasaan Allah. Lamun tos dijawab langsung ke Allah, saha nu wani ngahujah ka Gusti Allah. Leuwih ti kitu, Allah mampu ngayakeun nu ngahuleng aktif. Dan ngajawab tadi aneh. Namun ngajawab aneh, eta akal kene bisa dihujah. Nah sababna aneh, nyata ya jembatan bisa nyebrang biasa luar biasa, nya luar biasa. Nah sababna luar biasa, ajaib. Akal kene. Nah sababna ajaib, teka-teki akal. Nah sabab teka-teki akal. Nah, jembatan bisa nyebrang biasa luar biasa. Nah sabab luar biasa, aneh. Ayo bulak balik didinya. Tapi langsung dia bawa iman. Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu mukjizat Allah. Reksa nu wani ngahujah ka Allah. Ulah ngabelah lautan merah. Allah ngangkat lautan merah, ditamplokkeun ka si Firaun, mampuheun. Da makhluk Allah sadayana leres. Naon kaitanana asep jeung Isra Mi'raj Nabi? Ya jelas berkaitan. Sabab kejadian Isra Mi'raj Nabi mah luar teka tikologi. Can aya pesawat bisa terbang Nabi Muhammad, ruhna wungkul meureunan jeung jasadna. Kok bisa? Naon sababna? Isra Mi'raj Nabi sanes kahoyong Nabi, tapi kahoyong Gusti. Lamun tos nyarios kahoyong Allah, fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Gampileun bikin Allah, nangtungkeun langit tanpa tihang tiasa. Leres nyiptakeun alam dunya teu make rekayasa. Kun Fasubhanalladzi taskun payakun yasin karak pasubha tasbih. Makanya Isra Mi'raj diawali ku kalimat tasbih dilalatan alat ta'jib, nuduhkeun bahwa kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Allah anu menggerakkeun anak kahoyong Allah, diirodahkeun ku Allah, diberangkatkeun ku Gusti sanes berangkat nyalira. Rasul Isra Mi'raj tapi diberangkatkeun ku Gusti Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Mudah bagi Allah. Makanya Isra Mi'raj diawali perkuat ku Allah pakai kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, lain biruhihi, bi'abdihi. Abdun, yang namanya abdun komplit, ruh wajah sadih. Kok bisa sanes berangkat nyalira Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diberangkatkeun ku Gusti Allah. Namun iman geus narima, akal ge narima atuh gampileun pikeun Allah segala rupina leres teu. Contoh ka Ustaz Za podi abdi teh ka ustazna. Hah? Kikin. Ustaz Kikin. Ingat ka Sa Mubarok boga rambutan di dia naon rambutan naon rambutan ngirim rambutan ka Sa Mubarok ka Cikampek. Eta rambutan ngabalatak di imah Ustad Ikin dikana karungkeun, memang dikana karungkeun di jendela imah Ustad Ikin aya sireum keur baris nu hiji luncat kana rambutanana diasupkeun kana karungna dibeungkeut. Ustad Ikin berangkat ka Cikampek jam 6 isuk. Contoh lancar na 3 jam, genep 7, 8, 9 nyampe di Cikampek. Cek Sa Mubarok Ustad Ikin di dieu ge loba rambutan mah canak deui kan itu ka Majalengka. Ustad Ikin balik deh jam 8 di Cikampek, 3 jam nyampe lohor ka dieu. Berarti Ustad Ikin Majalengka Cikampek ke Majalengka genep jam bulak balik. Begitu nyampe uih ka Bumina deui eta karung dibuka talina, rambutan dibahekeun di imah Ustad Ikin, sireum nu nyelap geus milu ti Cikampek luncat deui kana tembok, napai kana jendela, panggih deui jeung babaturanna anu teu marilu ka Cikampek.
cek sireum anu keur balaris nu teu milu sia ka mana bae cek sireum aing di Cikampek cek babaturana gelo tadi isuk lempang di dieu emang Cikampek deket mun sia lempang dina selamatna ke puluhan tahun kalah nepi mun salamet kadang-kadang kalau imah ikin pae katincak ku sendal ikin tapi yakin bisa terjadi yakin teh ruhna wungkul apa jeung jasadna kok bisa sabab ka Cikampek lain kahayang sorangan sireum kahayang ustad naik naon rambutan ya nu dibahas sireum lain ikin sing bener nggak jawab sireum naik mobil ikin naik rambutan sanorek nepi ka imah aing naik naon rambutan ustad ikinna naik tah itu mah jelas bisa terjadi bolak-balik bisa ruh jeung jasadna apa ruhna wungkul tuh lamun iman geus narima dicontohan logika ge asup leres Rasulullah berangkat ruh dan jasadnya sebab Isra Mi'raj bukan kemauan Rasulullah kemauan Gusti Allah lain kahoyong nyalira kahoyong Gusti Allah lain berangkat nyalira tapi diberangkatkeun ku Gusti makanya ini jadikan sabada rajaban setiap ningali dadamelan Allah biasakan maca tasbih seperti Rasulullah mere pelajaran ka putrina Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ketika hamil Siti Fatimah ngandung Sayyidina Hasan Rasul mere pelajaran Fatimah gelis anaking sing seueur ngaos tasbih usap-usap kana patuangan anjeun supaya incu kaula henteu jauh ti Allah gitu emang karasa gitu hirup eta budak na jero beuteung indung karasa teu diudak-udak ku akal teu asup akal orok bisa hirup di jero beuteung indung rek lewat mana napas sabaraha bulan ayo ibu nu ngarasakeun sabaraha bulan leres ayeuna bapak-bapak nu apal sugan leuwih hafal sabaraha bulan Pak sugan bapak-bapak leuwih hafal sering ngalongo sabaraha bulan ih bapak-bapak wajah tidak berdosa ibu pagawean manehna eta teh sabaraha bulan Pak sabaraha bulan Bu karaosna leres salapan coba etang ibu hamil sabulan geus aya can orok tah tuh bohong berarti salapan kurang hiji atau sabulan hamil karak sperma 2 bulan hamil can aya karak gumpalan darah Allah nyiptakeun gumpalan darah na rahim ibu 3 bulan hamil Allah nyiptakeun tulang belulang jeung daging di rahim ibu leres 4 bulan hamil karak ngebentuk janin manusia di 4 naik ke 5 bulan Allah niupkeun ruh karena rahim ibu mulai karasa usik eta orok di usia 4 naik ke 5 bulan leres teu ibu nu ngaraoskeun leres teu jadi aleh kukuring berarti tandana asup bebarok sering fitnah nama ka aing-aing keneh keun bae dah emang hirup asepan ibu anu sok ribut kasalaki tahang tata geus najong geus tilu poe belah mana nyai katuhu lalaki sok tahu eta bapana 7 bulan hamil kang tilu poe kamari dikencak wae budak teh awewe sapoe derek ngajuru kang curiga budak teh di tengah-tengah ti peuting bencong katuh lalaki tengah-tengah kiri awewe tengah-tengah nah aya kitu eta lalaki geus tong loba pikiran nu kitu nu penting nu hamil rajin ibadah rajin tadarus rajin salat sunat tengah malam. Hei Siti Fatimah dipiwarang ke Rasulullah midamel salat tengah malam salat sunat
ketika hamil sehoreng eta teh diteliti olahraga nu hamil lain berang-berang make rejing meni nyetrit beuteung gede kaos diasupkeun ajem sok aya olahraga hamil aya di Cikampek tetangga aing aya ih dihang najong menkompak kayak persatuan ibu hamil di Cikampek mah lari pagi ngeliwatan masjid aing balik sholat milu lari balik ka imah jalan ibu-ibu hamil nyodok tiung mah nyeke kana beuheung jalanan nyetrit ngaliuk teh ka kuring Pak Haji bari ditutupan hareupna kunaon ece ditutupan izin Pak Haji mun era tong dipake ih Pak Haji mah sentimen teu gaul ya aku lari make mukena jadi malik mamatahan ya awewe geus kumaha tuh ai lari make Pak Haji nyetrit calanana larina bebas karena jantung jadi sehat karena yang tengah di papatahan ku awewe ngagok yang di jalan nya jantung sia sehat jantung aing deg-degan yang ngerojo kulinis geus zaman eta teh awewe leungit KR beuheung maka tutup hanap ban serep ngejeplak orat eta teh ibu lain seuri saya teh mikir nunung tati dengekeun bah yaya engkom oma acih dengekeun bi acih aya eta si acih di mana-mana aya ya Allah keciri deket karena akhir zaman deket karena kiamat awewe leungit KR saur Rasulullah sing kuring nyampaikeun wungkul dina hadis Rasulullah SAW saya di zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a deket karena akhir zaman 4 perkara diangkat ku Allah naon diantarana yarfa'ullahul barakah minal ardi Allah ngangkat keberkahan di bumi ieu di tanah ieu baheula mah urang nekal duit 1.000 rupiah bu mahi balanja kana naon-naon leres teu ayeuna rupiah geus kurang berkah duit 1.000 ngagoleh di jalan ku budak dileyak ayeuna urang baheula bekal sakola 1.000 asa pang cukupna baheula mah geus teu aya hargaan duit 1.000 dileyak ku budak di jalan ya Allah ya Rabbana yarfa'ullahu rahmah minal qulub nu kadua nur cahaya hati jelema diangkat ku Allah mana cahaya hati jelema diangkat loba jelema dinasehatan ku ulama ku kiai lain nurut malikna musuhan ka kiai loba nu kitu deelingan dinasehatan lain nurut malik ngalawan maaf ulah di luar imah di jero imah ibu jeung bapa mapakahan anak ayeuna mantak nyeri hate bener teh budak di papagahan ku indung bapa malik molototan ngamusuhan ka indung bapa baheula anu wani kitu tah aya ngadenge suara dehem bapa ngadeg-deg urang baheula aham cicing budak baheula ayeuna mah tibalik kolot nu sieun ku anak bapana dehem aham budakna molotot naon pak naon cuk bapana henteu jang teu riweuh ayeuna mah loba kolot sieun ku anak nu katilu yarfa'ullahul adla minal hukami para penegak hukum dicabut keadilanan dan dikurangan keadilanan geus teu adil sok tingali kejadian di Indonesia ini Masya Allah geus ngeri ieu ciri geus dararatang nu kaopat yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i Allah ngangkat sifat isin awewe geus teu aya ka isin awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina
riut akhirnya sirah eta ya brek macul ka sawah kolor naleungit wae dipapake ku incuna si Nopi, si Irma, si Imas, si Reni mararake, si Rina mararake, si Ebah, si Itoh, si Mimin, si Titin mararake. Aya si Mimin, ada si Mimin di mana-mana aya deh. Pajarkeun teh model gaul nyian erok teu diukur makena paluhur-luhur dahayang katempo yang ketemu kenal pot racing nyaho engge hapur sing jareblag digaro mending ngebul najis tepantes ya pak dengan itu mending ge rapi istiqomah amin ya Allah ya Rabbal amin. Ibu Bu berarti sabaraha bulan orang hirup di jur beuteung indung teh lamun 8 bulan bolojor lahir hitung ti 5 genep 7 8 salap berarti 5 bul ngadon ngapan di jero beuteung indung udah ku logika ku akal kaharti teu ku akal rek lewat mana napas emang nu beuteung indung loba jendelaan jendela hiji-hiji ge parabut jeung bapakna beda ieu nu halal di ahli kokorobet kabeh ieu hukum nu tukang mah ada pangko Bu Allahul Muddabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Subhan makanya beres Rajaban setiap ningali dadaman Allah biasakeun maca tas tengah peuting nongkrong red ka langit caang bulan indah bulan bintang kumaha cek kata di balik Rajaban subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan bulan bintang begitu indah terima kasih Allah aku masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaan-ciptaanmu subhanallah jadi ibadah ningali dadamelan Gusti Allah sore hujan raat deui bijil cahaya panon poe pelentung di langit berwarna-warni naon ngaranna kumaha cek nu balik Rajaban subhanallah maha suci ya Allah nu tos ngadamel pelangi saki endahna nuhun Gusti abdi masih tiasa ningali dadamelan Gusti subhanallah walhamdulillah jadi ibadah ieu Rajaban unggal tahun begitu ningali pelangi uset kumaha ngecetna mikiran cek sakalian STR-na pikiran nepih teu ka langit cukup subhanallah tidinya hasil hikmah tina peringatan Isra Mi'raj naon asep nu kahiji tazidul iman tambah kekuatan iman balik Rajaban sing tambah kekuatan iman ka Allah iman ka Rasulna tambah kuat cinta ka Allah cinta ka Rasulna nya jang indung bapana balik Rajaban tambahan kuat iman jeung cinta tapi aya PR berat jang ibu jang bapak naon anak-anak urang ayeuna loba kolot geus lalawora teu malire ka anakna sorangan maneh rek ngaji rek henteu masa bodoh rek salat rek henteu masa bodoh lamun anak diantep jauh bodoh tina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak ngagusul indung bapana ka neraka di dunya kene bakal kerasa akibatna ayeuna kabejakeun di mana-mana loba kolot mulai nyeri hate ku anak-anakna leres tina akhlak tata krama geus jauh ayeuna balema urang ngaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan Pak Ma geser calikna salit abdi bada ngalangkung bisi kadupak ku abdi anak urang kitu teh ayeuna ngaliwat jawab gitu teh geus teh aya akhlak budak aya induna jajalaneun men seret eta mereka nyungsep induna Pak bapada ngagoler di tengah imah di lengkahan siak buat julung ngalengkah kagok nincak beheung bapana meningeng anak juri sugan geus nincak beheung bapana lain mentah hampura malah molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung dahar jeung teri tina biwir jadi bokap datang induna ih nyokap
datang nini nah nyokep trojol akina oh nyakop kita bahasa curi di mana kita ya Allah loba kolot nyari hati kuan ya loba barudak pemuda di daerah remaja putra putri punten hayang terpendak sareng Rasulullah hayang tadi akhirat penak yang Rasulullah kerhirup di dunia ulah coba-coba nganyerikeun hati indung bapa maaf sok sanajan aya umat akhir zaman rajin salat fardu sunat teu katinggalieun puasa fardu sunat teu katinggalieun haji umroh na tiap tahun tapi nganyerikeun hate indung bapa teu kaburu mentah hampura ka indung bapa indung bapa na teu ridho di akhirat eta budak moal meunang syafaat naudzubillah min zalik aku berat-berat ting ancamanana asep budak doraka ka indung bapa moal menang syafaat sabab aya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak leres teh bapak ngabelan anak nepi ka narohkeun nyawa banting tulang nyari biaya leres teh Pak ibu ngabelan anak jelas-jelas asli ngorbankeun nyawa keur ngajurukeun anak ke pan korban nyawa seseueurna eta pan ngajuru teh juruna maot leres teh pantes Rasulullah ngangkat derajat ibu 3 tingkat di atas bapak-bapak naon sababna aya jasa indung teu bisa dibayar ku kumpulkan harta anak ke alam dunia pikir mayar jasa indungna moal kabayar hebat 3 tingkat derajat ibu diangkat disinil kono qasidah ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung nyandung lagi mun anak nasa 10 ay bulak balik ke didinya lagi menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu ayana qasidah aya kapunggur masalah qasidah sanes nu maena ibu-ibu ning alat tegel de baru leuit naon baheula mah tagoni zaman jadul eueuh variasi nakol ge kitu ti mimiti nepi ka anggeus ieu lagu teh jauh tiadana pak brum pak brum pak brum pak brum nu nyanyina teh BEN ya dana dam pak brum baheula lipan pamedok-medok make gelung baheula mah konde eueuh busana muslimah eueuh baheula mah baju ge berukat nu barolong teh utang sing garembat inget baheula sok lalajok abdi rombongan qasidah di Bantaru jeung pak brum baheula di kecamatan bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone nini Rolling Stone anu ujung-ujungna teh geuning ya kadal haram atuh kadal mah haram kada dengekeun we eta lagu baheula leungit tagoni datang rebana mulai aya variasi pukulan almanar tasik cak jering cak jering tilu poe aing latihan minta muncrat ya cidu leungit rebana datang cerawis kok emak dia mah geus kolotnya mak rawis aratna baru leutik budak santri di imah meuli alatna saperangkat latihan unggal peuting marawis nakol pataek daek satarik-tarik menegandeng yang di lemur kadenge kemana-mana opak
opak kadang nanti gitu. Opak ai gemblong, opak ai gemblong, opak. Emping ngecur. Mendengareun eta budakna kok. Masyaallah. Bu, ibu boga jasa teh bisa dibayar ku salaki. Hei pak, ulah macam-macam ka pamajikan. Cicing. Sakumaha gagahna bapak moal mampu mayar jasa pamajikan, anak moal mampu mayar jasa induk. Mana set ibu-ibu jenjang menuju kehamilan rutin sabulan sakali miceunang darah kotor leres teu. Bahasa agama naon? Head. Bahasa nasional naon? Men. Bahasa Sunda naon di dieu? Kotoran. Sakarak ngadeng atau yang kotoran mak empel ku sorangan kareseban. Bahasa preman naon? Aya bahasa preman aya naon? Brewok utah getih. Si botak jadi merana. Cicing tulis ya lumayan. Ibu kermen kerhead maaf sok anu nyareri awak leres teu? Urang lalaki ngarasakeun teu pak? Yang tadi mah bersih. Cek ibu atuh teu adil no men awewe adil. Ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun 10 menit ke adzan lohor ibu men. Begitu adzan lohor ibu molor. Tibrak nepi ka sore. Cek salakna dosa siap teu salat. Sorry kang men. Nah eta ngajawab. Bulan Ramadan puasa salakina kokoloyongan leuleus lapar. Begitu asup ka kamar pamajikan keur bak dahar. Cek salakina ayo sia kanyawan nyai. Dosa sia teu puasa. Sorry kang, baru saja aku men. Terpercaya dele. Mantak lamun ibu boga salaki tara salat tara puasa Ramadan berarti salaki ibu keur dielingan teu nurut bae. Puncakna terakhir soptek urut ibu wawalkeun kana sumut salaki sia tara salat berarti men hakan palang. Mal bisa mayar pak ibu mamen urang mah yang tadi mah bersih baik. Dua, mana jasa ibu itu bisa dibayar ku anak hamil kenyiram geripuh ibu-ibu mah samar kahayang kadang-kadang sok bau karena lauk salakin geus pusing hatuh nyai dahar ame sehat eta orok tak akan beli sate embung pes teluk mas embung jeung kepuk rendang embung geus jeung naon atuh asa ngeunah kang lamun dahar sanguna dicocolkeun kana tarang ustad astagfirullah sia mah lain nyiram kasurupan nya salakina da karunya anak sieun ngelai dijinjing pamajikan ka imah ustad urang mawa sangu sapiring. Waalaikumsalam. Edon kan pun bojo nyiram dibawa ka aing aing bidan ge lain kahayang aneh ti isuk mung dahar atuh antepkeun bae atuh karunya orok ustad ih eta tuh mau sangu ai sangu mah dibawa ngan daharna mung jeung lauk naon atuh ngabayangkeun ngeunah lamun sangu dicocolkeun kana tarang ustad. Ustad daripada sia nyocol aing mending aing nyocol sia kan ustad ge dipitrahan meureunnan main cocol wae aneh nu nyiram mah ade nu nyiram teu pararuguh itu umum salakina nyedak maksa hayang jeung naon atuh dahar jujur budak bisi ngelai hayang jeung pais naon lukmas lain naon atuh pais bobogaan akang salakina calangap
Nyai sakit teh menang nektek baheula iraku ku aing kudu dibehakeun tapi teu nanaon demi anak daripada anak ngelahi salakina ngaleos ka mana Kang disunatan mun balik mun dahar ulah menta-menta deui berarti geus beak salakina rek ka rumah sakit ngaliwatan pasar di sisi pasar di jalan anu dagang obat make alat peraga binatang make orai kemudian eta nu dagang obat make peragana kuyak kabeneran pisan eta kuyak ke nongtot huluna cek eta si bapak-bapak daripada aing disunatan deui nyeri mending hulu kuyak ku aing beuli soalnya rada kembar ya cenah akhirnya cek salakina Pak ieu kuyak sabaraha hargana lain jualan ieu mah jang ieu mah alat peraga dagang obat kuring macam ubar langsung butuh kitina beheung kana hulu awakna mah batokna ge ku amang nya jang ubar mah teu nanaon lah heug bae sok pencit 50.000 dibayar 100 jang oke 100.000 tah ona demi anak pencit dijingjing dibawa balik cek pamajikan anak terjadi di sunatannya batu geus lapar jadi nyai ayeuna mah canggih akang 7 kali disuntik nage teu karasa nak karese pais ku sia buru-buru mun geus beak ulah menta-menta deui beak-beakan salakina ka dapur dibuka eta bungkusan guak-guak akang salakina naon sia teh gogorowokan atuh geura pasak bae teu sangka geus dipeunjit mah gude atuh hulu kuyak hari ditelek-telek aya panonan pamajikan ngangguak deui akang sia naon gogorokan bae teu sangka kunaon paingan di nu pohek tara nyasar aya panonan ulu kuyak he titin dengekeun ih nu nyiram ampun aneh-aneh kahayang teh Bu jujur lalaki moal bisa bayar jelas teh naon deui nu teu bisa dibayar ti pamajikan hamil tina nyiramna geus ripuh komo geus gede beuteung 7-8 bulan sih mau drum band kemana-mana pan sare ge uling gasahan ibu leres teh cenah bayeung yang naon eta teh teu bisa sare eungap nya ngigir pegel asa keplok ka beuteung nang kuban sieun mejret budak nang karak wae curiga sieun anu teterekelan deui salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang siga camat juara panjat pinang camat ya Allah guling gasahan mana ada yang bisa dibayar ku salaki ngajur juru nama urang mah teu ngarasakeun nyeri Pak pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok salakina mah di luar nyengotan jinggo bari wiri dan lalaki awewe pamajikan di kamar hese keluar eta orok sirah geus nongtot teu bijil-bijil bidan keluar ieu salakina mun bebidan sampeurkeun pamajikan geus beak tanaga karunya budak bese hese bijil karak nyampeurkeun salakina ka kamar nyai sabar tawakal nyai heujeunkeun nyeri Kang nyeri hasawa tanaga paksakeun nyai paksakeun itu sirah budak geus nongtot hasawa tanaga Kang geus jeung akang ameh tanaga baru ayo bareng-bareng ngaheujeun ayo 1 2 3 semangat ayo nyai alhamdulillah
salakina ti heula ngajuru bidan geruas cek bidan ieu orok bau naon salakina modal geuleuh najis adang lain nyengir mikir sia teh cinya ka pamajikan urang mah hayang tarima beres bener teh Bu terakhir mana jasa indung teu bisa dibayar ku anak ku salaki ASI air susu lu bisa ngarepehkeun budak iwati indung ibu jeung bapak ke dahar na meja makan orok diayun terus ceurik dipangku ku bapana lain repeh jejeritan orok teh aku bapana beri kakesak molor mah molor we atuh kolot keur dahar ge ngaganggu bae ku indung dicokot Kang sok akang mah dahar be hayo keureuy keun orok mah ku abdi ka dieu keun ku indung dipangku bager kasep anak mama dikemahakeun ku bapak bapak ujang mah galak jurig orok ngajawab nyamun orok lagi bapak najuring ku indung mah repeh langsung naon sababna stop kontak orok aya di indung gep orok ceurik ditangkep ke indung langsung indung ngaluarkeun jurus kodok burial lol lep repeh eta budak tibang sabaraha jurus eta kodok burial lol lep cager bapak nama teu bisa nyusuhan penting ibu kaganggu bener teh aya boga orok teu bisa tibra eta sare keur ngalenyap tibra sare bapak nama kerek ibu nu hudang leres teh langsung ibu nu ngarepehkeun nyokot stop kontak kodok urial lolep geus beunang remote na ku orok mah jempling eta orok cek indungna bari nyusuhan bari ngalenyap sare deui karake samenit hudang deui eta indungna anu oa-oaan hiji deui gede sorana teh ih najis cek indungna ieu orok bijil ti tukang ditempo orok kajajaden ih pengganggu pengorbanan indung teu bisa dibayar kuan pantes ancaman ge berat sok sanajan budak rajin ibadah berang peuting tapi lamun teu menang ridho indung jeung bapana di akhirat moal menang syafaah Kangjeng Nabi Muhammad al aqu liwalidayhi jelema nu sok kanyerikeun hate indung bapa maot teu kaburu tobat teu kaburu minta ridho ka indung bapa maaf moal menang syafaah mudah-mudahan urang aya dina ridho indung bapa amin ya Allah ya Rabbal jadi aya tugas Asep balik rajabannya naon tugasna geura pariksa anak-anak urang kai kaimananana kualitas tauhidna geus nepi ka mana budak urang wauh ka Allah jeung ka Rasulna penting ieu ulah diantep bodoh budak jauh tina agama baheula mah urang ngaji keur leutik di imah kiai teu indungnya bapak nu ngalongo ka imah kiai sieun anakna teu nepi ka pangajian Kiai anak abi aya ngaji aya Kang itu keur ngapalkeun aya nama nu kitu kolot lurjeun bae ka anak teh ti mah maka keluar budak magrib mau samping rasana ngaji ternyata di jalan panggih jeung babaturanana anteu ngararaji milu begadang abring-abringan di jalan tengah peuting ribut panggih jeung musuh der tawuran anakna jadi korban beunang ku celirit dibawa ke rumah sakit tengah peuting imah bapana digedoran ku aparat bapana hudang sare lelungu naon Pak tadi aya tawuran di jalan aya nu korban budak ieu dipoto anak bapak lain nya anak abdi ieu tah lamun geus kajadian kitu saha nu korban jawab saha nu korban budak astagfirullahaladzim sakit ngomong make salot tadi di beja anu korban ku celurit teh bun kunaon dia ngajawab kolot nu korban udah nu rugi tah eta nyambung nu kitu
kolot nu korban emang indungna milu tawuran memoal panci budak jadi indung akor jadi rugi. Ayo gerak-geringkeun budak ke pengajian pan baheula mah dididik keimanan teh ku indung bapa heula ti leuletik diwaukeun ti orok diwaukeun ka nami Allah nami Rasulullah. Indung baheula mah kolot baheula hebat rajin orok di mandian disedok disipat di kayu putihan dipangku ku indung memeh disusuan Allah ya Rasulullah sing soleh bager ceng baheula mah kitu. Ibu kitu teh ayeuna jawab ibu kitu teh budak geus di mandian disedok disipat babak beluar banget budak diayun lain dikir baheula mah urang sare diayun ku indung la ilaha illallah baheula mah kitu ieu mah lain hayu beureup indungna aral ayun mah diayun hayu beureup yang setengah peuting batur kaganggu keur sarare pan mah isu kudu nyaring ngaulaan maneh ayun diayun hayu beureup. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota budak rek sare diberi lagu eta atuh molotot itu bisa sare mikiran lagu hayang gerepe Minggu dari ulin ka kota jeung ayah atuh kan be asep eta mah lagu budak heuh lagu budak tapi eusina nitah ulin ganti judul atuh sok make lagu ngan judulna nu ngadidik ibadah tong hari Minggu judulna hari Jumat jangan bager kasep ayo sare diayun ku mak boga lagu anyar ti Asep Bubarok judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus nita ibadah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Ud aya Pak Ud di dia gak ngajar lagu teka budak lagu nu di ibadah pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik eta lagu datang bapakna beureum jang abah ge boga lagu matematika dengekeun jang jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engke bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah saya barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16 sebebarangakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun genep 4 bager kami toha pamajikan bisa 4 nah eta Pak ibu-ibu setuju pasti bapak setuju yakin nya ulah nyalakeun kanu nyandung pan Allah miwarang dina Quran tong munafik ustadz para kiai nyampaikeun ayat masna wa sulasa waruba itu kan mempertahankan ibu bener wajib merenang bener tuh jangan keutuhan rumah tangga opatah cek Allah dina Quran berarti nu pamajikan opat eta Superman pamajikan 3 gentleman nu pamajikan 2 real man lelaki yang nyata nu pamajikan 1 cemen termasuk aing lu can boga pamajikan no comment pertahankan ku ibu akhlak soleha supaya lalaki urang teu ka mana-mana hatena gitu turutan cenah akhlak Siti Khadijah kumaha kitu akhlak Siti Khadijah pinter nyenangkeun caroge ku bahasa jadi Siti Khadijah mah teu wantun ngaluhuran suara caroge ibu kitu teu
Pak pemajikan orang gitu teh tolong dicatat, itu kegagalan pertama. Nu kadua senangkeun caroge ku tingkah laku Siti Khadijah pemimayunan Rasulullah tungkul tuantun neuteuk wajah caroge istri urang kitu teh Pak geus henteu deui wae geus eueuh araheun ieu mah ngobrol jeung salakin nengak panon melotot ciduh muncrat pamajikan aing di smackdown kae. Tilu sedangkeun caraki ku dandanan osok dandan ibu osok dandan osok ke pasar ke undangan babak belur yang harapan sare jeung salaki percis nenek pelet nyasar atau salaki asup ke jero kamar muringkak bulu punduk anu ngalualer ngabugigang buuk acak-acakan tarik kutang pegat sabelah sambung make paniti salaki ngadeg-deg di kamar innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi. Ya Allah, ya sorenya saya penampakan di kamar ada telak-telak gening pamajikan kan bae goreng-goreng ge aini sono digabrung ku salakina gogoakan paniti nojos terus goreng nyiksa deui mun bapak boga pamajikan casing nangis modal kitu eta geus meujeuhna di kana kulkaskeun sok rahayu baheula mah indung urang bapak urang ngadidik keimanan ka barudak ti leuletik ti orok geus diwaukeun ka Gusti Allah kitu hayang kembali disebut teu baheula indung ngadidik anakna diayun dihuapan bari ngahuapan budak indung teh zikir sok bager mam bager Allah ya Rasulullah bari dibeuweung baheula mah ku indung dakwah blender bener teh ngalaman baheula ngalaman digayem meula ku indung kadaharan teh teas jang orok jang budak pedo mantak aya peneliti baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung nurut ka indung aya geus jarang main blender wae kadaharan teh jang orok meuli blender colokeun listrik panceter bumbu wawalkeun ka budak gede budakna saeutik kieu udah muter siga blender lieur loba budak blender ayeuna sok tanamkeun tauhid ti leuleutik ka budak ieu hikmahna kudu aya kekuatan iman. Hikmah nu kadua Asep tina peringatan Isra Mi'raj naon tathhirul qalbi pembersihan hati. Saat acan Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj Rasulullah dicanda ku malaikat Jibril ka sumber Zam-Zam dibelah dadana dibersihkan manahna lain berarti kotor hati Rasulullah sudah bersih lebih dibersihkan lagi lalu diisi dengan ilmu hikmah hilim sapinuhna sabab Rasul rek janten tamu Allah anu maha bersih sedangkan Allah mau narima kasemahna kecuali nu bersih. Ieu pelajaran jang urang naon pelajaranana setiap rek salat wudu heula ngan biasakeun memeh wudu mersihan heula hate nu jelas nu kudu dibersihan mah hate urang kokotor hate ulah dibawa wudu kokotor hate ulah dibawa salat sabab ngajaga eta kokotor hate karena teu diijabah doa sedangkan dina salat teh pang utama-utamana doa ti mimiti urang ngadoa minta dihampura ka Allah hayang dipikaja aku Allah hayang dijembarkeun hirup ku Allah hayang digampangkeun rezeki ku Allah hayang diangkat derajat hirup ku Allah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini eta doa dina salat lamun ngandelkeun wudu unggul hate kotor hese rek diijabah maka namanya wudu belah heula dada bersihan hate mulai isukan wararudu marawa bedog teropong ku mata batin tembus kana hate ya Allah paingan doa tara diijabah ieu dina hate runtah meuni balatakil naon Asep sampahna hiji sombong ulah dibawa wudu salat
jelema bisa sombong ku harta bener teu asa aing pamampu na ngarendeng diuk jeung tatangan nu sangsara mending jauhan sieun katempelan malarat punten lamun teu aya doa fakir miskin moal aya nu beunghar leres teu aya doa na fakir miskin sombong bisa bijil tina naon tina ilmu asa aing pangluhurna nganggo kabatur teh sepele bae lah sia budak kamari sore nyaho naon punten Pak sok sanajan bijil ti sahana pun bener matarima ulah som piceun heula dina hate ulah dibawa salat naon deui runtah hate nu kudu dipiceun Asep panasan teuing ku dunia rek panasan mah ku ibadah pantes ece kamarana ngabring menirapi pengajian ibu-ibu ayeuna ih jadi panas ece antosan abdi bade ngiring sae gitu sae Kang kamana Kang masjid berjamaah lohor jadi panas tungguan Kang abdi rek minum berjamaah sae gitu sae ibu gitu teh bapak gitu teh najis Asep akang mah teu panasan batur salat ka masjid akang mah teu pipilueun batur parwasa akang mah teu kabitak batur ngaji teu panasan nya akang teh panasan mah teu ngandengdek siga nu teu butuh ku Allah leres teu butuh teu ku Gusti Allah ayo geura cumponan butuh teu ku Rasulullah geura tuturkeun ajakanana insya urang mah lolobana panasana ku dunia tatangga kabeli TV gede manehna nu muriang isukna tatangga kabeli motor ninja manehna pingsan tapi kan dolongok dirawat di rumah sakit dokter ge bingung ngadeteksi ieu penyakit naon teu kaharti begitu make peralatan komputer bijil tina layar komputer penyakit takarah kanyahoan naon nu bijil pelek jadi mikiran wae pelek ninja batur dilongok ku tatanggana ke rumah sakit nu ngalongna tukang ngagosip baru penuh gering ece kamari tatangga ece nu meuli motor ninja teh ayeuna mah meuli mobil Innova ece anyar paeh langsung ngasa ku gampang eta paeh cik atuh panasan makana batur mampu sodakoh piraku urang teu mampu urang ge boga duit rek sodakoh ka pasantren rek sodakoh ka yatim ka fakir miskin rek sodakoh ka mana ka masjid gitu panasan kana ibadah naon deui Asep runtah hate nu kudu dipikeun dendam naon memeh rajaban loba musuh balik rajaban jadi loba dulur insya Allah memeh akur jeung nu jauh jeung nu deukeut heula da aya pangabutuh mangadadak lain meta tulung kana jauh pasti kanu deuk makanya Imam Ghazali ngagambarkeun Islam yang bertetangga harus seperti kedua tangan kun kal yadain wala takun kal udunain hiduplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga kedua tangan kumaha tangan kanan profesina kanu enak-enak bae paisluk masate opor sop lalap sambal bagian kanan giliran beteng mules lompat ka WC yang kiri bertindak beye bau air cebok terus tapi sadar diri naon sababna nu kanan teh sombong cek nu kanan aing bersih gara anu cecebok sanu cebok belah kiri ayeuna boga duit loba kamu beli jam tangan pangbahalna dipasangkeun di tukang cebok jadi gagah tukang cebok ieu kiri tahu diri aing gagah gara-gara kanan mereka aing jam tangan kanan atil teu bisa gagaro sorangan yang kiri hideng datang teu kudu ditelepon ngagaroan kanu katuhu coba kitu jeung tetangga wala takun kal udunain dan janganlah hirup seperti kedua ceulik ai ceulik kumaha telinga kiri telinga kanan itu jaraknya dekat di tukang paling sajengkal tapi sok sadejan sajengkal nu katuhu jeung nu kenca ye ceuli can pernah amprok sakali-kali acan leres ayo seperti tangan saling memberi saling menerima
yuk majalengka di dia ngahiji mual jadi kekuatan namun tengah hiji leres teh. Bahkan Nabi lebih jauh menggambarkan Islam satu dengan Islam yang lainnya, kalau jasadil wahid, harus seperti tubuh. Bagaimana tubuh? Lamun kesandung ibu jari kaki sampai berdarah numpang ngelarari weh saha. Lamun ditajong indung suku karena batu tapi kagetihan numpang ngelarari weh saha. Biwir tetangga jauh micirakaman dihanap biwir panggilan monyong. Oh, tiluan berarti biwir irung panon milung ariut. Oh, cek leungeun aya naon wir, cek bibir itu suku cilaka pencetan, langsung leungeun turun pencetan, panon simpati milu ceuli, ceuli milu beureum, bibir milu monyong, huntu milu kekereket, teu kuat nahan ka nyeri, nu teu disangka bujur. Dibawa ke dukun patah tulang, dibenerkeun eta bengkok tulang, teu kuat nahan ka nyeri, milu gogoakan berat brot. Kompak kabeh kompak. Henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun sia eta mah sare wae di jero ngarengkol bae sia eta mah ih cuek indung suku cilaka bujur prat-prat bibir monyong untuk kekereket panon cerik beuleum leungeun ge ngopepang mencetan eta nu hiji eta ih apatis cek budak sakola mah apatis nan apatis masa bodohan manehna mah ngarengkol we jongjon we di jero ih eta teh cirina jelema licik saya eta mah licik tak kunaon ketika manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea kudu aya wali, kudu aya saksi, kudu aya penghulu, lamun setan geus aya kahayang. Bahkan kudu make surat resmi. Naon? SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin menyolong. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Kalau mun saya teh geus aya kahay ngariweuhkeun sarere ya. Maka lamun aya di masyarakat panitia rek hayakeun rajaban anu mere tanaga nu nyumbang duit nu nyumbang pikiran tapi aya nu cuek bae masa bodohan lah kadang-kadang kalian ka panitia sukses ge moal maaf giliran maneh aya pangabutuh sok ngadeuketan masyarakat ngadeuketan jamaah hayang dibantuan leres teu mun di dieu aya nu kitu mereka panto imahna the big family of rengkol keluarga besar si rengkol insyaallah di dieu mah kompak masyarakat nah alhamdulillah tetap jaga persatuan insya la quwwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Terakhir hikmah Isra Mi'raj naon asep quwwatul ibadah aya kekuatan ibadah. Naon nu jadikeun kekuatan ibadah hasil tina Isra Mi'raj salat 5 waktu. Ketika Allah nurunkan perintah ibadah nu sanes Allah cukup ngutus malaikat Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula tapi ketika rek narima salat Jibril jemput Rasul kaula dirahasiakeun ku Allah wajib-wajibna salat sampai terjadi Isra Mi'raj. Makanya ku Rasulullah dijadikeun tihang eta salat dina agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nu ngadegeun salat berarti geus ngadegeun agama, nu ninggalkeun salat berarti geus ngaruntuhkeun agama. Sok dina rukun Islam aya sabaraha? Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Hiji syahadat, 2 3 4 5 iya teh jadi pamageuh Islam rukun 5 ieu Islam nah jadi pamageuh bo tinu 5 ieu aya nu dijadikeun pondasi pikeun agama nyaeta rukun anu kadua salat ngaranna leres ngadegeun salat berarti ngadegeun
ninggalkan sholat berarti ngaruntuhkan. Contoh rukun Islam nu kalima naon? Nu kalima munggah haji. Maaf, ngaku Islam tapi teu ibadah haji masih disebut Islam, masih disebut Islam. Nu kaopat naon? Puasa Ramadan. Ngaku Islam tapi henteu puasa Ramadan masih disebut Islam, masih disebut Islam. Ditinggalkan ya puasa Ramadan. Nu katilu rukun Islam naon? Zakat. Ngaku Islam tapi tara zakat ditinggalkan ya zakat masih disebut Islam, masih disebut Islam. Tapi ingat rukun Islam nu kadua naon? Salat. Ngaku Islam tinggalkan eta salat runtuh gitu. Rukun teh aya lip nganu jadi pondasi rukun nu kadua di mana ditinggalkan kabeh jadi runtuh, kabeh jadi hancur. Makanya ulah ninggalkeun sakumaha sibukna ge insya asana 50 rakaat 50 waktu jadi 5 waktu subuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Para nabi nusane sholat asep sholat subuh dipidamel ku Nabi Adam. Yang melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia di satu wilayah bernama Bud, itu antara pertengahan India dengan Himalaya. Dalam satu sejarah diceritakan seperti itu letak Bud. Nabi Adam dugilah subuh ke dunia langsung ngadeg 2 rakaat ngalaksanakan sholat itu disebut sholat subuh. Nu kadua duhur 4 rakaat dipidamel kusa ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menang perintah ti Allah kudu ngorbankeun anaknya dijadikan kurban nyata Nabi Allah Ismail alaihissalam melewati beberapa rintangan tantangan Nabi Ibrahim lulus. Begitu nyampe ke Jabal Kurban digolerkan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dipencit dua anak geus berserah diri ke Allah, maka Allah utus malaikat nurunkan gibas Nabi Ismail diganti ku gibas ku domba. Nabi Ismail salamet tepat tergelincir matahari menghadap kakulon waktuna sholat lohor di tengah-tengah ngeser panon poe. Maka 4 rakaat Nabi Ibrahim ngalaksanakan sholat disebut sholat lohor. Sholat asar Nabi Yunus alaihissalam nu ngalaksanakan sholat asar. Ketika Nabi Yunus diselamatkan ku Allah dikeluarkan tina laut anu panggede-gedena nu terkenal na laut Nun. Begitu dikeluarkan tina beuteung laut Nun, Nabi Yunus panjang yuswa sampailah di sisi pasisir laut. Waktuna ketika panon poe rek surup disebut sholat asar. Maka Nabi Yunus alaihissalam ngadegen sholat 4 rakaat disebut sholat asar. Sholat maghrib dijalankan ku Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa bungah bahwa ibuna tos ditutup ku Allah dibersihkan tina fitnah orang-orang Israel Yahudi anu mitnah teu boga salaki tapi boga anak disebut penjinah ti Allah. Begitu dijelaskan ku Allah, iya manusia pilihan kaula anu disucikan ku kaula. Maka Nabi Isa syukuran ngalaksanakan sholat 3 rakaat maghrib disebutna. Isya dilaksanakan ku Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diudang-udang Firaun, selamat Nabi Musa bisa nyampe ke Palestina, ke Yerusalem. Maka tadinya Nabi Musa nyelamatkan diri di satu kota kecil yaitu di Yerusalem Palestina di Baitul Lahmi. Maka Nabi Musa pun syukuran ke Allah ngadegen sholat 4 rakaat disebut sholat isya. Sadaya sholat anu dipigamel kuna para nabi para rasul Allah disampunakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi ayat subuh, ayat lohor, ayat asar, ayat maghrib, ayat isya. Nah maka disampunakeun ku Rasulullah sabab Rasulullah Rasul terakhir, Nabi terakhir. Allah tengutus di Nabi, tengutus di Rasul. Sadaya syariat risalah para Nabi disampurnakan terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kul
kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat para nabi, para Rasulullah disempurnakan terakhir dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Atau pancana Nabi Isa can wafat asep masih di langit bakal diturunkan di ku Allah engke aya agama naon. Nabi Isa dilungsurkeun ku Allah engke ti langit ka dunia rek neruskeun syariatna Nabi Muhammad, rek ngadakwahkeun memperkuat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penerus, jadi ulama Nabi Isa tengah jadi pejuang Islam. Sabab dina hiji waktu Nabi Isa datang ke hiji tempat anu jauh kamana-mana, di tempat gunung lebih puncak tinggi. Dirinya Nabi Isa kaget ningali aya batu bodas. So Nabi Isa, ya Rabbi, ieu batu ku endah-endah teuing. Ieu batu naon sake endahna meni bodas kieu caang hurung. Saur Allah, anjeunna hayang apal jeroan ieu batu. Hoyong Gusti, cobi dibuktoskeun ka abdi aya naon dina ieu jero batu. Eta batu belah bijilah hamba Allah. Pakai baju tina kulit berbulu cahayaan. Eta si jalmi, eta si hamba Allah ke ruku sujud ke salat. Beres salat ditaros ku Nabi Isa, anjeun di dieu hirup kaulah di dieu. Geus sabaraha tahun anjeun di dieu hirup? 400 tahun. Masya Allah. Ai dahar anjeun naon cicing di jero batu? Anggur. Sok anu ngiriman ka kaula anggur. Ku hebat-hebat teuing anjeun jalmi mulia. Salilana anjeun mah ibadah, ruku sujud salat bae. Aya kegiatan ka mana-mana. Henteu da kaula teu bisa keluar, kaula di dieu bae salat bae kaula. Masya Allah. Ya Allah, abdi hoyong atuh gaduh amal soleh seperti kieu. Allah ngajawab, ya Isa, aya nu leuwih halus. Nu leuwih halus kumaha Gusti? Aya nu leuwih halus tibatan jelema ieu. Oh aya deui, aya saha umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah bakal nyadiakeun umat anu akhir zaman, ditutup ku Nabi akhir zaman, umat Islam, umatna Nabi Muhammad sallallahu. Saena kumaha eta umat ya Allah, ketika datang malam nisfu Sya'ban eta jelema salat, zikir, loba istighfar, loba tadarus. Pahalana leuwih ti jelema anu hirup 400 tahun. Masya Allah. Nabi Isa ngajerit, ya Allah, jadikan abdi umatna Nabi Muhammad SAW. Maka ku Allah diijabah. Nabi Isa disimpan heula di langit, engke bakal diturunkeun di ku Allah, bakal neruskeun perjuangan dakwah Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan seriwayat gak jelaskan di Masjid Nabawi ayat Raudhah, di Raudhah ayat 3 makam Rasulullah pangpayuna, di pengkeureun Rasulullah ayat Abu Bakar Siddiq, di pengkeureun Abu Bakar Siddiq ayat Umar bin Khattab, 2 sahabat Rasulullah ayat di jero Raudhah Madinah Al Munawwarah di Masjid Nabawi. Ngan di pengkeureun Rasulullah ayat lahan sabenerna mah sajalmieun nuju Sayyidatuna Aisyah wafat ek dimakomkeun dirinya. Kan ku para sahabat ditolak, maka Siti Aisyah dialihkeun dimakomkeun dan di Baqi. Baqi itu pemakaman para keluarga Rasulullah, aya di samping di luar Masjid Nabawi, namina Jannatul Baqi. Ternyata rahasia terdalam, ternyata salahan tapi makaman sajalmieun di pengkeureun Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq, itu adalah bakal jadi makomna Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa ketika wafat makomna bakal dipengkeureun makom Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah. Sing jareut jelema-jelema Nasrani, orang-orang Kristen sing jareut ngarasakeun hanjakal
kunaon teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad padahal Nabi Isa anu disembah kumanehna bakal neruskeun perjuangan Nabi Muhammad, nyebarkeun syariat Nabi Muhammad, nyebarkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, bahkan hayang jadi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Rasul pilihan Allah, junjunan urang sadayana, sehingga gelar anjeunana disabat ku anjeunana Sayyidil Mursalin, pemimpin sakabeh utusan Allah. Kangjeng Nabi Muhammad teh Sayyidil Makhluqat, pemimpin sakabeh makhluk Allah. Sayyidil Anbiya, pemimpin sakabeh para nabi. Mudah-mudahan urang udah jadi umatna sing dipayun kenging syafaatna di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae mudah-mudahan ampapatna hapunten ipi barang 2 jam nurut bae kuring 2 jam. Ceuk rek ka mana? Nanu teu sabar teh lain aing da manehna. Diuk heula. Awas nu balik pageulana can ditutup doa isukan salakina tarawih deui. Itu ngalalep. Calik. Oke, doa mah terakhir. Ku guru urang sadayana teh sungkuring sakitu bae nyuwun kenapunten tina segala kakirangan, hatur nuhun kana segala parantosan. Hadanallahu wa alaikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.